saha anu tegelo batu di ciuman. Iya urusan aing bangsat gede hulus ya saha ngaran ngaran aing Bima iya naon maksudna yang serikeun aing eta batu di ciuman eta molen awewe batu teu nyaho mimiti da sia kurang ajar Rusia aing nyingka sia bisi hayang awewe pangneangankeun ku aing atawa neangan sapi bikang kurang ajar ngahina leuwih tina naon hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang wah banglus lampahipun Bima anu sasatna lumampah ti alas saptarengga sejanga babad alas amer anu aya patulah patalida sareng pameredih ti pihak Kurawa Raden Bima halumampah sanajan ku ibuna ku eyangna ku saderekna dihulang kacarios dileuweung ku tarungu aya 2 denawa durmuka dursala ya adi lan kadihilanan disauran tuku adi aya naon ieu anjing aduh ejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan surcor cai nu harerang kanca leres kulan matak endah ditinggali atuh katinggal itu buntur jeung tampele sili udag leres kulan di luhurna engkrang menising sari ripit gitu ai lestari ma alam teh kieu geuning kanca endah ditinggali ki adik kan adieu engal disauran ingkang bari canak bako kayaknya alah
kemerupan segala. Alah aya naon kakanda ke lanande Adinda Adikku ada hal-hal yang akan saya sampaikan kepada Adinda. Alah oke lah. sama adikku sendiri. Denirah kingkang wontening alas pringganding asala wontening alas pringganding ansala dua denawa anu nuju ngarasakeun poyan panon poe Tuh eta sisi gunung dilebahkeun nana ngalir walungan dek kulan aya naon Kang kieu ye cing atuh naon purwa akang nyaur ayi heeh saperkara akang teh nuhun ki adi bisa nyaosan pangangkir akang nuhun akang bisaan sora dikitukeun naon anu ngorolok bieu akang eta kitu kumaha teh teu bisa mencong maksakeun maneh heeh jadi geuning teu sakabeh nu bisa anu kitu henteu nya aya aturan lain seni bisa gitu angin-anginan akang teh ku sora eta teh oh cici jep ngoji buan dulurna ngan hanya ka kakawena ruwarawe yes ya mah kieu deh jadi pangna ku akang dicalukan ka dieu teh memang beuki dieu beuki karasa mangpaatna ieu leuweung oh atuh kan tenan si horeng ku ayana ieu leuweung loba tatangkalan sasatuan jeung sajabana teh ku pangeran teh geus disaimbangkeun seimbangkeun aya lestari wa nikmat abong maha dina sagalana geus balan konsekuensina luar biasa deh ya tah nu matak ulah waka ku ade diharamkeun dibinahkeun sakira-kirana anu matak manfaat doh eta nya diantarana kolot baheula nyarek geuningan jang ulah ulin ka sirah cai eta deuleu atawa ulah ngaganggu tatangkalan tong boro hingga tatangkalanana kalakaina oge cenah geuningan ulah diganggu sanget teh dulu sangat kade politik kolot baheula lemes mah kolot banget ngan ku budak ayeuna sok wah binah pajar dinu kitu aya mah tah salah tafsirna teh eta sok dirempak ku jelema ayeuna mah eta pajarkeun teh aya bah jamrong cenah heueuh bah jamrong apa itu akar-akar teh jamrong teh jamrong teteh dang daunan teh jabrig hejo lemok urangna oh jadi salah persepsi jigana bisa jadi nya moral tadi urang teh krisis moral ya teh teu sangkanya dah bener mah kalau is not wayang but the dalang doh behind the wayang apa itu artinya jadi bukan wayang na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa dalang na heula tapi da Pak Asep mah soleh oh soleh oh. Pak Asep itu orang beriman soleh dalang mah orang bertakwa iya ai solehna dalang kumaha ulah waka ngaluskeun dalang sia eta hukum teh pilih kasih ya ai hukum mah biarpun dalang salah neraka dalang itu coba goda sama istri bagus atau sama istri cantik tidak akan turun tidak akan tergoda dalang mah
anu suka tergoda itu siapa? Asep Sunandarnya. Oh iya. Oh bener. Nu matak dina lebah di wayahna di anu aya patula patalina jeung pancen urang ngajaga leuweung, ieu leuweung sasatoan akang ieu studi perbandingan ka luar negeri. Di luar negeri mah itu burung-burung itu kenal dengan manusia. Kalau manusia duduk di kursi, burung datang. Tidak begitu takut sama manusia. Karena apa? Karena manusianya kalau beli kacang makan 2, dilempar 1 untuk burung. Tuh. Jadi burung itu dengan manusia itu wano. Tuh. Tapi sekarang di negara kita ini mana burung? Coba. Oh iya Kang. Banyak yang newakin. Iya ya Kang ya. Tuhan itu menjadikan bumi langit dan sebagainya itu seimbang ya Kang. Seimbang. Tapi Kang di dalam skenario Allah, rusaknya alam dunia ini oleh tangan-tangan manusia. Nah, justru itu. Pola-pola manusia. Kok akan garuk-garuk? Habis gata. Kalau akan gata gini aja. Jangan garuk aja, itu nikmat deh. Aduh. Iya Kang, nikmat Tuhan itu selalu baru. Nikmat Allah itu selalu baru. Dimanja kita ini manusia dimanja oleh Tuhan selalu baru terus. Barunya bagaimana? Malam sekarang bukan malam kemarin. Hari sekarang bukan hari kemarin. Ini kan baru hari ini. Yang kita alami sekarang. Napas kemarin bukan napas yang kemarin. Kedip sekarang bukan kedip yang kemarin. Bukan barang bekas, bukan barang simol. Barang baru semua. Grace. Nah, di sini harus tafakur deh. Manusia harus tafakur, tadakur dan tasyakur. Harus berpikir dong. Oh iya gitu. Penting tafakur kita silaturahim dengan alam, dengan lingkungan. Harus silaturahim itu man ahaba ayub satullahu pirizkihi wa ayun sya'allahu fi asyarahi falyasir rahim. Jadi siapa orang yang mencintai silaturahim itu maka akan dipanjangkan umurnya, kan juga akan dibanyakan rezekinya. Gitu Kang, la ilaha illallah. Sungguh. Oh jadi silaturahim deh yang penting. Wah enak deh. Biar kita buta, tidak masalah. Bukan, jangan jadi hijab. Saya buta, ente buta, orang lain cakap, jangan jadi hijab. Sebab di hadapan Allah itu sama deh. Orang Sunda mengatakan rekep deng-deng papak sarua. Rekep deng-deng papak gede, papak sarua. Jadi orang Sunda bilang rekep deng-deng pak bang berubah bang gitu. Tidak boleh dipakai ocon. Itu deh. Jangan dipakai ngalonyeng. Ini serius. Tuh, sama di hadapan Allah deh, sama deh. Coba kalau ada nanti kebetulan ada punya uang, pergi ke tanah suci, biarpun dia menteri,
biarpun dia presiden, biarpun dia anggota DPR, biarpun orang kaya, biarpun konglomerat, biarpun dia kalau punya uang tukang maco atau tukang beca ada milik ke sana sama pakaiannya gitu deh. Berarti di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang dibeda-beda. Oh iya ya. Sekarang mati. Biarpun presiden, biarpun menteri. Kalau Islam ini sana dikubur. Di ruang. Sama dimakan cacing. Biarpun menteri, coba nanti bangkainya bawa ke pasar. Masih hargaan bangkai teri tadi. Betul, saya bicara betul nih. Mana coba? Oh, berarti Kang, ini hasil menganalisa saya. Berarti manusia itu orang bilang gajah mati meninggalkan barang-barang bukti. Gajah paeh ninggalkeun gading. Ta eta maung paeh ninggalkeun belang, manusia paeh ninggalkeun jasa. Oh iya itu namun hese-hese ceuingnya eta dengan kata-kata eta. Titina gading ngungkul ge pan loba teh kata-kata nu kara itu mode tiada gadis yang terletak. Gading. Oh iya. Makanya ini harus kita lestarikan ini alam, ini hutan. Karena air lihat tuh di bawah. Mata air ada. Tapi sekarang mah dipakai itu air teh dipakai perusahaan. Kan bae eta mah nu penting mah lah. Lestari deui pinuh ku tatangkalan. Air itu saha Kang Agidi ka dieu? Mana? Tuh, ada orang. Wah. Besar sekali tuh orang. Waduh, mau tukang angkat besi mah gitu bisa jadi atlet. Walah. Saha? Ojo kaget. Ulu aya jelema deui. Aya jalmi. Sampurasun rampes. Wah, cakep sekali nih orang. Wah, sembada badannya. Saya jadi tukang angkat besi. Aderai gitu. Siapa namanya, Dek? Ngaran kaula. Bima. Bima. Bemo. Bima. Nah, Akang Ceculi teh Bajai. Bajai naon? Bajai Bajuri. Aduh, saking ngendikmu Bima. Wih, saking ngendik. Teu apaleun meureun ku basa Sunda ti mana kitu. Saking ngendik, ya saking ku butuh. Heuh teu apaleun nyingana ieu. Teu apaleun kawin. Padahal nu kieu mah tong ngabodornya kada kahayang teh. Itu apa mah bisa. Kaula dek nanyakeun aya leuweung amer mana? Leuweung amer. Oh, leuweung amer. Iya, Alas Mertani. Alas Mertani dari sini kurang lebih ya 10 kilo lah. Ya 10 kiloan lah dari sini. Ini batasnya ini Alas Kutarungu namanya. Alas Amer tuh 10 kilo. 10 kilo deui kurang leuwih ti dieu jalu.
Ai awak gede tapi ngora keneh budak teh. Ya, semu-semu boloho. Gitu. Polos. Jangkung gede ke jiga Pak Sugriwan. Ada hilaras badanna. Sugriwan adina Sobali eta mah Sugriwa atuh. Sugriwa, Oh iya. Ieu mah Sugriwan. Dek naon kadinya Jalu lalawora teuing. Leuweung sanget Nah lalawora kumaha? Ya. Bejaan Kang bejaan. karunya Karunya leuweung sanget. ulah masyaan gitu di bejaan teh. Ulah masih satona geus. Kieu. Jalu, ieu. Ulah dilarang keras masuk hutan mertani. Sababna naon? Sebabna hutan mertani itu wah leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong. Hutan rimba, jangankan manusia masuk ke dalam hutan itu, burung dari tetangga hutan melewati hutan itu rag-rag saharita. Jatuh gitu tong dicampur aduk. Alah namun ni geurehan cicing. Aing teh keur ngala duit cicing. Jadi kalau ngelewat ke sana teh tibebeut. Aduh ampun. Dek, kalau kagak ngerti kalau burung dari tetangga hutan melewat hutan sana, hutan rimba alas mertani itu dan alas panayagan. Betul. Iya. Jatuh Bisa 3 jeling. bisa 3 jeling tuh geuning sarua sia oge gitu wayahna dilarang keras bahaya sabab dedemit banyak penampakan di sana Kan uka-uka banyak uka-uka Marasi gentayangan dilarang ngalanto ke sana. dilarang ngelor. Aduh ampun, aing ngalanto teh bahasa Indonesia atuh. Iya, dilarang lungak-longok ke sana. Tong boro hingga anjeun. Heeh. Saha bae nu nyarek ka kaula. Anu jadi hahalang ka kaula. Lamun maksa aya bahan cilaka. Ulah bisi pondok umur. Ayo, kembali lagi ke tempatmu, ke Astina. Maksudnya naon? Leuweung amer dek dibabad. Waluh. Apalagi kamu mau membabad hutan. Wah, dadag sampai rupa hade patut tenganyuk rupa teu menta kalakuan teu beda ti euwah-euwah. Ulah kitu maneh Bim, hayo balik deh ka itu. Ulah ngahalangan, balik deui. Ansur lebur papan kali tulis daya halanganana aing dihakan jurig alas mertani. Wah itu. Pulang lagi deh. Bandel amat nih orang. Pulang lagi. Jangan marah ke dawang. Sayang mah kepadamu. Sabab NTT masih muda, masih panjang langkah, masih panjang harapan. Jangan mereka dawang. Ayo kacau. Mereka dawang. Aing kakarang ada yang mereka dawang. Siapa ada lain orang Sunda. Gitu. Jangan murukusun. Ayo. Akibat tina mereka dawang ke bahaya bahan murukusunu. Ulah ngahalangan buta. Aku si bakal lumampa. Wah. Lamun kitu carana ente bakal silaka ayeuna keneh oge. Silaka naon? Aing anu bakal ngamekna keuna ku hukum maneh. Wani-wani dek ngaruksak hutan saya hadapi dulu. Wah, betul. Kurang ajar edan. Apakun wani marang aku. Kalaka ngalawan itu jelema. Ora wani dening apa ku lanang kue lanang. Gue berdua, lu bersatu. Lain bersatu atuh. Satu gitu. Saya ini berdua, kamu bersatu, orang sana beresin. Ngedan, Alisyah dek ngagugu mah. Kurang ngajar siapa? Loh, dek.
Waduh si Ade euy getah sarupateun. Walah, jangan si Ade ka jurung kurang. Waduh, hati-hati deh. Dek init moal maneh. Tapi nenyo bangke sia heula. Wuluh, Dah, nyaan wanian ya budak. wanian berani amatnya orang. Oh, ya. Pol berani. Awas, ya. Wup, ya. Arasa? Iya. Ayo. Wah, Berani amat nih. tebal juga nih Iya, perutnya. Pukulan sampai Woi. Iya, iya. Wuka, alah. Hebat ya jelema. Luar biasa ieu we. Alah. Hei. gede sekali tenaga. Wah. Murid si Jesli ieu. Betul. Gede sekali tenaga. Ah, Jesli teh benar titiran dicu. Si Jet Li. Waduh, what? Wayo, wayo, waduh, maju, wayo, Bim, sebentar Bim, sebentar. Modar sia, Bim, aku kalah. Modar sia. Bim. Iya. Sia, udah. Tuh kan. Tidak dikasih Terlalu emosi kamu, Ce. Emosional. tinggi. Dek. Alah. Aduh, mau cangkir. Aduh, tolong kak. Apa yang sakit, Dek? Apa yang sakitnya semuanya, cu. Tulang, Tolong pijitin, tulang. Tolong pijitin. Sok atuh kayaknya. Jadi Cek akang oge ulah getah sarupateun teh kitu tah. Alah pokona mah dah. Tulungan we, urang teh ulah nepi ka kieu. Cecing atuh. Pokona mah aduh jangan cecing. ulang nges. Aduh tulungan ka cah eta aduh ulah tarik teuing. Duh. Jangan lah. Naon kulan? Kentut. Kedut. Alah, Sembuh mah. sembuh Kang, bisa jadi masuk angin. Betul. Aduh, masih berani kagak ah. Alah, Akangeun ah. takut. Ceuk akang oge nya, kudu tenang gelutna. Silakan akang. Iya. Iya. Sia gelo. Waduh. Bim. Tong aja maya kulit beteng getek aing. Bim. Wah. Bim. Wah. Tanpa lebih hilang tanpa kerana jiang ngelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra. Nur cahya sasakarning wang. Nur cahya sasakarning wang. Cahaya gilang gumilang.
jadi Dewa Bayu lan Dewa Indra. Iya. Hari eyang teh lain kuna naon kasep. Melangwe hidup dek init ka alas mertani alas amer. Sabab eta teh dedemit berakasakan garalak wungkul di dinya teh. Kahiji kadua na ngajabah doa inung anjeun oge kulawarga anjeun anu keur ngadoa di sangar perangatan mentas supaya anjeun gagal tina initna. Tapi jelaran anjeun geus teu bisa dihalangan deui nya. Eyang mangan ukur restu bae. Ngan kadewe sing ati-ati. Anu penting anjeun kudu istiqomah jejegan seg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan. Ieu. Tak hiji kitu, kaduana kitu, katiluna ieu eyang. Dek masihkeun kenang-kenangan tawi soca ti sawarga. Naon ieu? Ngaranna teh Gadalu Kitasari Gadarujak Polo. Ari ieu teh baheulana dicekal ku hiji dewa, tapi dewana baong. Dibeslah ti sawarga. Ti sawarga na teh eta dewa teu meunang hukuman, teu meunang asup di ka sawarga. Nya eta dewa teh bobogohan di tempat anu dilarang. Nya mang taun-taun eta jelema can mulang deui ka sawarga. Tak kuasa kitu pek ieu inventarisna. Moal saruba bisa ngangkat ieu gada lintang ti eyang jeung hidup. Gerak tarima pikeun bekal lumampah ngababad alas amer. Ieu. Matur nuwun dewa. Bra, aku si bawa. Pek. Matur nuwun. Ya. Sabab dewi di pangeran. Sabab dewi di pangeran. Nyimpen barang di petian. Di cana kapak kidulan ibu aja nining berjuang mati-matian karena nyerken pakubu medmek keadilan. Mun lepat silidang dosa sangkan jantan sauyunan Banglus lampahipun Raden Bima asa di modalan nampi atawi soca ti dewa nyaeta Gadalu Kitasari Gadarujak Polo atuh sakura tatangkalan anu ngahalangan mah sanajan gede bari jeung akarna raruwet dugi kacing darorok dokayaanana naratas jalan ngajug-yug ke alas amer tuna lampah eta kacarios di hiji tempat di Ileuweung masih keneh ka sanak ka wewengkon alas Kutarungu. Aya hiji tempat anu endah kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes. Si horeng di dieu teh aya hiji makhluk aya anu ngageugeuhna anu kakasihna teh Bandung Bandawasa. Anu ieu Bandung Bandawasa teh buuk parantos gimal, panon parantos cinul tos teu mangrupa jelema. Margi parantos puluhan tahun nampi hukuman ti dewa. Nyaeta ai dihukumna teh dikadunyakeun. Kalayan panutanana anu kakasih Dewi Widarmi
anu disapa jadi batu ku dewa leres anu kiwari ieu batu teh teu oleh ditapaan diceungceurikan dipuasaan supaya mulih ka jati mulang kasa tapi dugi kadanget ayeuna teu acan keneh wae aya panghampura kitu kaayaanna parantos numpuk kembang-kembang anu gararing di hanapeun ieu batu leres margi ieu batu teh upami ditebihan ku Bandung Banawasa teh sok ngajangelek nemongan jadi putri biasa nanging upami dicaketan teh sok jadi batu deui Tuh. eta bunga wireh bakal katingali wujudna ti katebihan leres tina kendingane pun bendrong ait Bung salah satu tubuh ieu kemang menang sasangkehan aing Tuh. leres tapi marurak di jalan kemang dan jasa hiji sakitu ge Malum tos layu. sabab ieu kemang anu pangalusna pangsaena kange susuguh ka panutan kalbu bebene pamepes hate sae Nyai Widarmi bageakeun ieu Akang Nung kaulah keur ngintip-ngintip sugan ngajangelek da biasana mah lamun di jauhan sok ngajangelek jadi putri biasa sumuhun kulang nu matak ulah digarwakeun panayagan jempe heula oh mangga moal he mangga sing kalem jempe heula kabeh oh sae na teu ngadenge maneh Oh, mangga. Mangga sing rineh Iya. wek. Sugan Sing rineh. tada teuing suka bungah diri kula lamun teh mah ayeuna sanajan teu balik deui ka sawarga asal kaula bisa papangi jonghok jeung manehna paduduaan disiksa kitu kaula geus puluhan tahun nasib atuh dah kumaha hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duh nyai anu geulis bisa laksana jeung Akang ait dek ngintip oh sae sae ieu Dewi Widarmi ieu ge memang upami parantos tebih teh ieu Bandung Banawasa osok ngajangelek biasa jadi putri nanging teu tiasa ngalengkah istuning bareurat kaayaanana aduh tobat teuing Kang engal kaula nun ieu meungpeung kaula ngajangelek kaula nun engang Kang tingali kaula parantos bieu parantos biasa kaula nun engal aduh disiksa teh nepi ka puluhan taun Dakaran winu. da kaula teh normal atuh hirup teh normal tangtos Seperti nah menang hukuman anu sakit beratna sapraptane pun ieu Bandung Banawasa bunga ngang bunga marwata suta dina dirina tuh leres nyana kembang anu sakitu segerna ningali panutan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneuh ngajangelek
jadi jalma biasa Doh eta lompat ti paparatit ngagabruk ka ieu Dewi Widarmi anu parantos ngajenglik ait engkang engal wah Nyai anu gelis bagja nung bagja lajeng digabruk nanging Duh. ieu Bandung Banawasa leres dugi kajung palik ben senur tarangna kadenan yakin jadi batu deui ya Tuhan nasib mana kieu teh Gusti teu teuing nasib nepi ka kieu dewa talung kene nying harapan musuh jutaan tibatan disiksa ku duriat hanteu laksana duh Nyai sabara taun deui akang tetep bade ngantosan nung kengeng panghampura jeung akang atuh dah hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duriat bogo nyaa welas asih ka anjeun teh Widarmi puluhan tahun akang disiksa ngadagoran batu beungeut geus teu mangrupa jelema buuk mah aduh nasib beuna kieu teh ae nah iraha kula rek meunang panghampura nu maha agung margi nu kawasa mah uninga da ieu mah yakin manusia hirup di alam dunia yakin bakal kakenaan ku cinta bakal kakenaan ku bogoh tapi nah bet aya nu ngahalangan anu model kieu naon dosa kula ya ongko pangeran ngajadikeun makhluk sajodoh wah leres atuh tepungna ku birahi jeung asih tapi nah kaula bet dipegatan wae Gusti aduh hawatos kula datan nirata ngademan ewu pagulingan rana datan nirata ngademan ewu pagulingan rana Raden Bima tuan tuneun ngaruksakta tangkalan di ieu tempat margi endahna luar biasa sapertos anu diatur leres kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes jogan jog ka ieu tempat katingali ku Bima aya jalma anu keur nyengcerikan batu ngagalentoran batu Nuju nyuuh. naon den di leuweung grotan kieu aya makhluk kurang gaul wah burung batok burung teu nyaho meureun awewe teu apalna bege kitu teu nyaho cewek kapaksa batu diciuman karunya marukana meureun awewe teh batu aya bogoh aya meureun teh eta nempuh batu dianggap awewe dumeh rengat nemongan atuh nung puluhan tahun akang tengah nukur kieu jeung kieu galis nemongan nung hayang ngarasakeun akang teh antep leungeun akang sareng pandangan nung pantes litungtun belah ditu
Cili udag jeung akang nyaeta nuntaskeun rasa duriat akang kasalira nu ye teuing nasib nepi ka pelbaki nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya kapan kaula teh muntang kasalira salalamina tapi gening teu acan aya keneh panghampura duh nasib nepi ka kieu nasib kula ampun coba nung cenah kana batu nung meureunnan eta teh batu nu karadak teh jiga jerawat meureun Wah, nya. hei Buru kanun. hei wong uget wong gendeng Bongkot cerak. lain nung sama batu belenggung ait Buru kanun Nur Malasari. hap sigera purna dewa purna dewa genera kingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya ya nyebut wong gendeng ka aing bangsat memang saha anu teu gelo batu di ciuman iya iya urusan aing bangsat gede hulus ya saha ngaran ngaran aing Bima Bima iya naon maksudna yang serikeun aing eta batu di ciuman eta lain awewe batu teu nyaho mimiti da sia kurang ajar Rusia aing nyingka sia ye bisi hayang awewe pangneangankeun ku aing atawa neangan sapi bikang kurang ajar ngahina leuwih tina naon hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang wah sok sia sok ayo dileretan mah Dileretan. aduh Gusti anu Maha Agung eta geningan gada teh inventaris aing baheula Gusti Nyai moal balik deui ka sawarga eta inventaris lagi geus dibagi-bagikeun ka batur Nyai nyaan dewa mun teu salah eta teh gada Lukitasari gada rujak polo memang tuh geuning dah heueuh ye yakin dewa kasebelan ari anak-anakna boga anak teu dikawin Batara Indra Batara Bayu teu dikukumaha ari aing karek bobogohan oge geus dipeselengkeun nah asa kabina-bina teuing ieu adil teh kuteung teuingeun teung teuingeun nasib mimiti karuksakan dunia hukum geus dibulat-bulit mode kieu geus pilih kasih dengdek topi kurang ajar aing lain urusan gada dicakal kusyat tapi aing teu ngeunah dihina ku sia bangsat hoyo hai moal naon eta gada ka aing wawuheun pena stiker sayang tumampara barang ieu Bandung Panawasa bade ngagabrug kapiheulaan mastakana pisan ditinggang ku gada ku Bima wah atuh sajabana teh ansur leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana beres woi
aya kurang montong susulumputan sia montong susulumputan meni sakila teh aya wah buah-buah ce dina mangsa Bima keur ngalamun beres aya nu kadangu ku Bima sorakan ketinggalan nemu nyaeta soratan katinggalan doh ieu ge Bima amui sah Bima nuhun kasep dah aya geuning pangancikan kaula pikeun nuluykeun bajuang kaula kaula nitipkeun diri nyangsangkeun awak kaula geus manunggal jeung wujud anjeun dah ti detik ieu ti menit ieu anjeun kuring boga bekal nyaeta di mana aya kajadian naon-naon mana kacanir bang ban kacanir bangban samat ngaran kaula Bandung Banawasa doh leres kaula geus ngansik di diri anjeun malah bisa disebut ajian di mana anjeun nyamat kaula tanaga anjeun engke bakal gede nandingan badak sawidak doh sumohon kitu kasep sabab lawang sawarga geus ditutup nya pangancikan kaula geus aya di anjeun wallah malah tetep kaula teh cinta kana kabijakan sumohon geuning buktina kaula geus nyayang dina wujud anjeun tenang geus manunggal ngan eta panutan kaula batu teh wayahna pangneungeulkeun ku anjeun sampurnakeun kula teh hayang bareng engke teuing kasaha ngancikna eta panutan kaula sumohon maneh jadi media kaula ieu doh batu nu diciuman teu kudu ditinggang bae sumohon namanya teh kulan amanat teh Yuk. Nur cahya sesekar ningwang Nur cahya sesekar ningwang sakaya kilang gumilang Kang wallah ya teuing Kang saos sia nyebut Kang kaing ya panutan kaula geus manunggal jeung anjeun Bima doh ieu kaula teh meureun kudu ngimbangan lares anu dina dangat ayeuna pikeun tepung kaula jeung anjeunna anjeun teh dina waktu ayeuna sasat keur bajuang tenang kaula bakal nuturkeun ti sapaneurieun bakal mapageun sumpingna berjuang anjeun leres kaula dina dangat ayeuna bade ngansik di hiji wanoja trigandani nyaeta mangke anjeun bakal papangih jeung pijodoeun tah eta kaula teh di dinya ayana doh tenang rasa anjeun rasa Bandung Banawasa panutan Bima oge rasa kaula di dinya bakal tepung deui diantos kasumpinganana ku kaula atuh ieu Dewi Widadari sasatna ngagebrai jadi cahaya dah mangke bakal ngansik di Dewi Arimbi putri nyaeta urang Pringgandani doh doh kita aing dek neruskeun lalampahan babat alas aman sae doh banglus lampahipun ieu ge Bima teras-terasan ngababad nyaeta naratas jalan ngajugjug ka leuweung amer alas ku tarungu parantos ngemplong pijalaneun wallah leres beja tina sajengkal jadi sadeupa margi ieu
leuweung amer teh katingali na ku jalma teh hiji leuweung anu sanget padahal ieu teh nagara kitu kaayaanana ieu leuweung anu ngawasa ieu leuweung teh nyaeta hiji raja ngaranna Yudhistira. Doh, leres. Seueur baraya-barayana di masing-masing tempat. Wah, balung siluman. Kengeng laporan. Doh, di rakyat-rakyatna siluman. Leres. Yen aya nu ngaruksak benteng-benteng negara nyaeta anu dianggap teh hayam turunul. Walah, leres. Atuh ku kituna dina waktos ieu sasat saderek-saderekna Yudhistira kala Yudhistira Sumohon di antarana sapu jagat walah patih negara tamak genggeng tamak baka ieu hiji anu dina waktos ieu sasatna parantos siap nampi pancen tina lendra leres kalajeun kagungan hiji calongcong anu disebut calongcong besi calongcong wajah. calongcong wajah anu eta calongcong teh di talianana teh nyaeta ku hiji bahan anu luar biasa anu teu aya di alam ieu nyaeta alas amer kitu kaayaanana calongcong wajah anu gede biasana sok dipake ngarungkup jelema kitu kaayaanana ari riwayat Bima waktos dilahirkeun nyaeta henteu ngagebrol orok tapi masih keneh aya dina jero kapongpong 5 tahun ayana Bima dikeum dina kapongpong teu tiasa medal Doh, malah ngagedeanna teh dina jero kapongpong bisa sote kaluar nyaeta kagadil ku hiji gajah anu kasebat gajah sena taya kapongpongna kapungkur teh kabantingkeun ku gajah ragragna di leuweung amer leres kalayan dipake bahan ku ieu bangsa siluman silemin nyieun calongcong dipake nalian besi wajah jeung sajabana kitu kaayaanana patih tamak genggeng kalian tamak baka doh, iya iki alu mampah anu nampi pancen pikeun ngarungkup jelema leres. anu ngaruksak benteng-benteng negara jadi kan Wah, di sauran gadi tuh. da bangsa manusia mah gitu Wah, gitu kumaha kurang. di mana geus jahatna teh leuwih ti sato anu wajib dituturkeun ku urang bangsa jin teh da urang teh bangsa jin teh ibadah ka pangeran teh nuturkeun manusia iwati ka jalma-jalma anu bener-bener suci hatena ya wayahna dina lebah dieu di bulan mana-manana ku urang kudu buru-buru laporan Dah, ka Gusti kalah. Prabu oge kalah dunungan maneh nyata sapu jagat Bares kasaput jagat. sabab Gusti sapu jagat kagungan hiji calongcong nyaeta calongcong besi anu sasatna dipake nungkup atau ngarungkup jalma Dah, ayo tayangan belah mana makhlukna eta anu wani-wani ngaruksak dah. Bima anu keur soson-soson nyaeta naratas jalan ngajug-yuga alas amer nyaeta
parantos dugi ka perbatasan margi leuweung ku tarungu parantos kalangkung itu kaayana halayan sapu jagat doh anu dina danget ieu nampi laporan yen kaayaan eta musuh si horeng aya di juru palih kulon belah kaler guys anu dina danget ayeuna nyaeta nuju cing darorok tatangkalan surili monyet oa lutung lalumpatan doh wayana cing darorok tatang Eces jentre pertelang ngemang bolen yen memang aya jalma anu keur ngarusak tutuwuhan doh kurang ngajar sia tenang bulan ngaganggu ka bangsa aing ieu anu bobotna ribuan kati calongcong sumohon di jerona aya bahan anu lamun kaseuseuk sia batak leuleus lir kapukai bunan kapas kaujana ayo bahan rat Bima nuju ngalayakan taneuh nuju naratas jalan nyaeta naratas jalan iya pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba doh iya calongcong beusi anu dialungkeun ti awang-awang kalayan dilelempeng atuh ieu Bima karungkup ku ieu calongcong doh tulung net karungkup ku calongcong kaayaan Bima dah bari les-lesan teh emut di bumi alam sakapeung eling ngameuna racun itu kaayaanana nasib Bima dina waktu ayeuna gegerungan wah tulung net aya kajadian aing leuleus ieu oge naon ieu teh poe kieu wah tulung net Paratos gengeng benang alah sia kesapira budak sakula sok dikumaha sedan hayam turunul teta tulung net parantos gengeng ieu hayam turunul Gusti sumohon bulan benang hege bulan sedengkeun anu milarian nyaeta Arjuna Kiwari kalaresan menak tempat anu laliuh nya maksad ngareureuhkeun tina kasape lumampa oh iya haturan wakulan haturan amuing syukur kumaha wa teh damang
Wah sumuhun mejeh yang ih nuhun ari sehat mah wa kulan nya kitu teh wa teh teh bade ngabujengan juragan Bima ucu nah ka mana kulan Gusti Bima teh wa ih nah ari ilahi disuhunkeun ku urang Kurawa sumuhun pajarkeun teh cenah heug negara astina rek dibikeun tapi pangbabadkeun heula alas amer oh kitu teteh kulan sanajan ku sarerea dihulag tapi nah ada ku alim-alimenna jalir janji sulaya carita sumuhun oh jo diri si horengnya cuk geuning budak oge sok mawa ti bubudak leres eta teh sok mawa watak ti bubudak karakter wa heeh masing-masing taku kituna ujang di TPI ya teh cu di TPI hah TPI televisi pendidikan oh tu geuning bagja ujang amuing ucu leres kulan urang Jawa Barat ye tada teuing aratoheunana atoheun wa aya penayangan aya penayangan seni tradisional sasasih 2 kali seni tradisi utamina wayang golek di TPI sumuhun wa sanajan bari uwa sasatna ho masih keneh acak-acakan da puguh nya kitu teh uwa teh teu ngaliwatan pendidikan formal ta eta wa ngarumasakeun uwa teh seni anu kurunyung ti kampung datang ti padesaan tangtosna oge ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sumuhun wa panuhun bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan pamiarsa hapunten nya cuk ikan tenang keun sugan kemah kapayun dalang teh sarjana unggul dokterana sungkul malahan cing profesor laras sugane ke bibit-bibit nu akan heeh datang panayagan kabeh sarjana karawitan tuh nya cuk heuh ulah mah hitung-hitung ngabalakan narik naon mere spirit ka barudak supaya leuwih sumanget dina ngaronjatkeun kabudayaan urang ta eta ulah nya cuk ulah dugi kaleungit sok teruskeun kreativitas ieu teh cu aya seniman mah seni mah dituntut adaptasi jeung apresiasi laras apresiasi tuh konsekuensina nyaeta urang sararea teh seniman teh kudu tingkatkeun kreativitas tiada hari tanpa inovasi supaya bisa ngigelan zaman tah gitu cu tingkatkeun gaul nya sumuh ih ai teu gaul jeung teu daek tatanya mah hartina teh sombong teh boga rasa geus pangbenerna padahal geus boga rasa ieu aing pangluhurna padahal geus tinggaleun tinggaleunan ge nataku wa teh ujang derajat ulah rasa boga pinter ku ngadenge kreativitas barudak ayeuna komo amuing asa jauheun sumuhun nya jang laras taku kituna uak mah etang-etang ngabalakan nonoman anu bade sumpingnya cu da uak mah geus kolot wa mah hitung-hitung naratas teh naratas we nya jang pibahaneun barudak engke ayeuna geuning TPI ieu nayangkeun wayang golek amuing bagja urang doakeun ku sarerea laras mudah-mudahan TPI tetep jaya salalamina di udara nya cu amin wa cing langkung jayana langkung pesan tah kitu ujang oge atuh ka anu sami nongton di TPI langsung sumuh nuhun wilujeng tepang sareng uasa parakan nya cu heuh pawahid oge sumping ti grup Eman Bersaudara sumpi heuh aduh rek pesen sopa wa kanyeuna omanga ja ulan penggemar Satya teh cu Pak Haji Sidik ge sumping Pak Haji Sidik oge geuning itu nengo we dina TV heeh sareng Ibu Teteh Nining bari nu angkat canggaring heeh ujang cep heuh bilih nyang kolong kana waktos sakitu we ti uanya cu omanga uha heeh hampura tina sagoropa kasalahan ua nya jang beres bulan dan uah teh
nyarangan pangaulaan itu juragan Arjuna. Oh sumuhun wah. Oh Sae. KDW mi HP ka ari laing sararea mi HP sakali deui. Kumaha wah. Ulah era lamun ku budak di papatahan. Anteu wah. Anteu. Ila laing panayagan sararea. Demi Da kemajuan. ai teori mah eleh ku barudak. Eleh. Nyajang. Tuh. Kitu. Chef Ega geuning Chef Ega robot putra. Robot putra. Cep Dodi. Chef Dodi Cep Ari. anu seueur kasusna. Laras kasih. Atuh Chef Ari Cep Ari. Murukan. sami eta oge. Tak eta mah hiji teu aya cawadeun. Teu aya. Teu aya. Tak kitu nya cu. Tak kitu jang. Ho. Urang gogonyakan we ieu mah nya cu. Ulah soteh jadi ejekan, anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di Indonesia. Amin. Wah amin. Hah? Amin wah. Ieu teh wayang teh relevan jeung TPI Relevan. televisi pendidikan. Yuk urang ngadidik diri heula we urang ayeuna mah sararea. Sumu. Nya cu. Laras. Urang ngadidik diri oge gagupay ka para nonoman sok tingkatkeun kreativitas. Oh mangga. Dina olahragana atuh tingkatkeun olahragana. Nyajang dina senina tingkatkeun senina supaya urang ulah jati kasilih ku junti teh. Heeh. Nyajang. Laras sumuhun wah. Naon? Wah, wong jelek. Saha eta nu nyebut wong jelek? Wah teh. Saha nu nyebut wong jelek aing? Wah ka uak. Da teu kudu disebutkeun deh kada geus goreng. Siap. Da tiba heula oge, saya mah udah jelek itu bejak-bejak. Wong pohan. Moal naon deh kada disebut wong jelek oge. Laras. Da rumasa atuh. Rumaos wanya. Heeh. Wong jelek Aduh. wong bagus. Kasaha nyebut wong bagus teh? Saya wong bagus. Kasih cepot gitu? Biasanya. Lain ka kasaha ka kaula. Oh sumuhun. Mun di aku, mun di aku. Wong bagus bener da ka dijiji na eta. Nu bagus teh. Ya, meureun kadek ka wong bebeng nyebutna teh. Sumohon. Nah, sia dulu lompatan. Tahu dulu lompatan. Aya jeleng mah apa? Duh. Naon? Nyalukan ka abdi hei wong bagus. Wah. Kadunungan wong bagus mah ka abdi ongkoh. Kakang Ait-aitan Pak. Kade. Naon Pak? Tuh diharap dulu aja jelema nu datang dulu jang. Aduh, palang siang. Mau hati keberus ah. Moal. Apa lain nama didinya teh lomang? Ya, bageur aing mah. aya geus apal. Bieuna dewek teh eta rek reuwas. Aduh. Ulah mana Kang? Tuning. Itu di payun. Ya we geuning Kang. Kagak nyebut wong bagus. Kade sing hati-hati amuing. Kade. Aing keung. Keung dari tadi saya tadi lawang atuh aya lonok lain Tong sosorowokan di leuweung di kieu. lawang sakieu. Ngagaruwahkeun leuweung lamun kenor sorat. Saya uka-uka. Aing gagorowok teh geus kawas gempa. Naon sia teh sosorowokan we teh? Duka teuing Eta abi teh jebu saha kitu aya sora apa di jero? Ih, binting lonok sia teh. Penting suara Nya lonok gede-gede teuing. Naonana? Sorana? lonok politik. Tah, pira kudu kitu lonok. Lonok negeri. Heuh, da lonok nomor gede. Benar kan? Ieu mah aki-aki teh. Sidik kudu kubuktina waspada kunyatana. Tujuh akan. Kade pot. Dah cing paruringkap bulu punuk ieu. Aya naon Eta sora naon ge ku jadi hareup. Jangan. Kolecer Kolecer ke bawah. Alah.
tiuk lain suka dawuh lomang jar kecelakaan atuh leret nah sia lain kuring bete gebrus naonan teh ngomong teh digebrus kemana di nya kana lomang ayo sugan kuring lomang dokter gue goblok sih ngomong tadi gitu-gitu laga mana aja teh naon tuh apa gitu ti wadok biasa asing geuleuh tong gitu-gitu geuning eta kabawakeun ai ngajar dog sia teh buah gelo kabeh teh biasa waduh manusia ulah kaget tobat belum ujang awewe kade bisi pocong tinggal susu tapi kan nur gitu oh daing sekam nah banget perkara tempo susu satria kaula resesi nah tapi kabina-bina teuing manglebarkeun naon dedak sampai rupa hade patut tengah juk rupa tementa tapi nah geuning resep ngukut marga satwa wah teh kakak ieu dan mau apa teh aing dianggap marga satwa aing pasti dianggap ieu nu rayud ieu nu ge murukana mureun balakuta mana balakuta saha ngaranna satria antos sakedap reseksi abuing astagfirullahaladzim anjir bangsa naon lah wah bangsa tomo tak mati Gusti Senopati ulah jelas ieu jelema ieu daek teu daek ieu jelema teh nu rek ngaruksak lemur urang wilujeng tepang hei tara salat kasaha teh antara salat ade jang sing hati-hati jang ulah kapanci satria kaula bangsa naon kaula bangsa manusia dah tobat teuing naon sih tina benci aing teh jadi asih tina ngewa jadi cinta jadi resep nepi ka kawaseun ka banjur sae ieu nafsu dina diri nepi kalaas menang laporan yen cenah aya nu ngaruksak negara urang diancam kaula salaku senopati ti tadi nyaeta ngancam dek maehan eta kajalma nu ngaruksak atuh kaula teh dina waktu ayeuna asa kapupul bayu naon Gusti aduh kasida bagja barida sugema lamun kaula boga salaki kanu kieu ada teu kaop nempo lalaki wah geus eta mau satria kaula sah kakasihna ngaran kaula teh Arjuna saha Arjuna alah bagja nu taya papadana dirupana teh ngaran teh nya sabaraha nomor HP aduh pake naroskeun nomor HP bere nya puyum sampe ning barodas sarua teh HP tape nah sia teh beja ai tape mah di mana urang geus lompat geruha hareho tape cape masuk di sama cabe sama cabe masuk di bose beca sama goblok jauh-jauh
ieu mah geus pasea jeung kolot jelema ieu. Deui kawas jeung maru we jeung Kolotna dengean ongkoh deui. jeung sawan geureuh deui. Di mana anjeun Arjuna? Kaula teh ti Astina. Jakeun itu Tuang Rama parantos teu aya kakasih Kangjeng Rama Pandu Dewanata. Tobat! Gendengan ieu teh putra raja nagara Astina. Bagjar kaula lamun boga salaki kana kieu. Uluh, eta dina ti corona mun norlok kitu lho. oh Are kumaha hayang lalakina ai kitu mah sieuneuun. ada teu merangsang meureun bisa mawa motor Aing ngajak sare teh meureun. Engkang abdi kekepar. Kekepan meureun. Murah merangsang akang hayang tidur Kaula teh cenah hayang dikekepar ku salira engkang. Kang Arjuna kaula syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa ditepungkeun jeung kaula teh katarik kataji ka pati-pati ka pedang asmaragama kumaha kira-kirana lamun dijieun salaki ku kaula. aduh ya biasana mah lalaki nu kitu teh ka awewe amun nu kekereuweut mah kuduna ieu mah awewe ka lalaki. Cuma dulu saya ngakan daging jelema aja. Ai dunungan geus hayangeun. Mangkaning komo itu menutup kang diikat ke jasak mah teu amis. Goblok da kadenge ku enge pu kuda enge tomat. Lamun eta nu hideung jigana kolot teuing geus haseum teh mah. Alah, geus rada buruk. Kumaha kira-kirana? Lain oge muhrim atuh anjeun jeung kaula. Teu pantes lain bangsa anjeun mah kudu jeung bangsa anjeun we da kaula mah bangsa manusia. Teu naon dijamin harta kekayaan moal bisa. Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula teh Mintarsa. Mintarsa geuning kumaha jeung Mintarsi? Adi lanceuk. Kaula teh salaku senopati ngalaga. Kaula nepi ka danget ieu keur neangan anu jadi lanceuk anu asup ka ieu leuweung amer. Turta kaula teh masih keneh panjang lalakon muawak ka gaduh bojo. Wayahna tong make jeung nyarita kitu Arjuna palai naon? Mangga disayogikeun katuangan-katuangan bilih palai katuangan anu pangraosna sadunya mangga teh teuing kaula sanggup milarianana. Asa salira kersa ka kaula ulah maksa Mintarsa. Mun kaula dina danget ayeuna nyarita kasar anjeun bakal kasinggung. Hampura kaula teh can hayang gaduh bojo. Keun bae anu penting asa nyebutkeun dae. Teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan. Tobat. Tapi sapajodogan mah. Haling maneh haling. Mangga Gusti kudu ngarti atuh ai dunungan listrik keur bager teh anjeun nampi ka kaula nya memang da lain bangsa kaula kudu kawin ka bangsa anjeun kade agan kade aling kang aling Pak ku bapa we kawin goblok sia aya akab beuki nu kitu dek asa aya tapak suweng we asa aya tibak sikat gigi we bener mah eta beungeut na kitu urang turuban ku koran beungeut mah koranna anu gambar artis sia eta mah moal suda kunaon-kunaon kumaha Arjuna montong maksa aja maksa aya mara bahaya ka diri anjeun sorangan dah kabina-bina kudu kumaha atuh aing ya hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese kang atuh cing pangmancingkeun supaya amekeun kaula ai kudu nandasa jelema teu amek make heula bari tur ka awewe da teu wasaeun dulungan rokenya ku aka olo sakan amek da lumayan atuh da wakeluran teret Allah eta awak nepi ka 10 gitu
punuk siga martabak. Ieu aing ngadak-ngadak salana seret. Ada badanna mah halus. Nah itu ningali punuk. Punuk siga martabak. Engkang Arjuna piraku tega mintarsa kaula Sarang bala-bala. ampura sebenarnya mah akang teh lain nampik ngan kulantaran akang macan aya pengalaman anu jero jadi era kulobana jelema ayeuna mah parantos ararinit jelema anu marangan akang teh kitu kenyi Pulang menyai. mangga teh teuing akang tidak puguh heubul init-initan teh da akang geus sarua jelema normal Cirek kukulingan menyimas. aing ngaran-ngaran di dinya aya kahayang mada kontak kana hate oge Wah bener. Tokon. kitu nyi mintarsi Mintar. mintarsa nya sa ampura manawi teh sanes Isa bener eta teh aja cinta ka kaula Juna demi Allah sok suwer teu sangka kang teh kuningana ieu salira dugi ka aduh subuk cabak kitu ieu lalaki teh Tadi walimahan. eta punuk neng muni percis akang teh ninggal martabak tekor Martabak telur gitu. resep akang mah cubuk cabak teh gelis nah aneh-aneh nah dedeg sampai rupa hade patut teu ngajuk rupa teu menta tapi eta pandangan dugi ka kasar gitu rumaos kasar meureum henteu meureun margi tadi akang teh enjing-enjing dadaran ketan teu si banyo heula kitu kenyi Surabi. leres salina teh cinta ka kaula leres aduh sanes kita tadi bangsat Wah. pajar talelu mawa pajar Hajiar talil mawar nafsu kang kakila-kila Muskilatihin pinasti Arsaya Muskilatihin pinasti kersaya bangsat hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang diacak wae ngolah dia balat ayo sepung aku bayar mangga alah ya mana ngana naon ngana mana ya kuring lain seueur aja dawala udah mana jauh oh jauh nanti di mana wadok ayo wadoknya di mana beri tuan kadipaten jadi ke mana ke buah dua heula Dua. Paingan. Bukan cakalong. kadinya jalan kadinya di buah dua kacadas pangeran Haha bener. oh jauh atuh jauh Jauh udah kurukan abes. nah siapa bangsa manusia make ngaraja bangsa aing teh nyari hate ku bangsa manusia teh Loba nyarikeun. nah make nyari hate aing cicing di leuweung tanah aing di doser dijieun perumahan sawah di saeur dijieun perumahan Loba di. aing ini teuing ngumatak ayeuna mah dilayak kesempatan jadi podara di aing sok Loba di nyari. iya Apa?
Kade Itu benang awak pacong. alah itu awewe lu nipu si anjing nipu guys Nipu. kamu ditangkap si nipu deui keluar ini mah kuai alah jangan macam jago anjing anjing nah lingas Dari nek Japati. gelo ngeureyan di dieu tak kasep tadi dia tah ininya alah gelo alah anjing gelo kumaha mun aing ngereuneuh ya udang sialah gelo lesotkeun sia setan aya tong nyeket goblok modar sia Diasup ke kana lomang mah. lah iya gede kenyang deui aing Kuatir akang. alah karunya nya ya Aya nyawaan teh wati. sok siap mangkaning dihanap tai wungkul alah dong alah sia alah Kade alhamdulillah kade jang cicing loba itu kanyahoan eta peureub joga lacang kana pipi. aingna balangah hongko Ya tak kade. bisa euy Aki warkeun ngomong. eta gerakan kalakai ka tebak angin teh gitu Eta teh woi woi gerakan timbanganana hade euy halus mah pendek. halus euy aing mah kumaha tanaga musuh we Benar. woi tuh woi Wah, saguriwi ku akang ngomong. alah Kenok macan teh. kana kumaha urangnya woi sok woi ayo woi lamun aing teh kitu silaka woi gelo Aya itu. woi Dijemut ceuri. woi iya anjing sia Ara mah. woi ya aja halo anjing Saking tuker sibuk. keun aing mah kudu tengeulan we eta dikicip aduh kamu mau nyeri anjing nah maka aing can naon-naon sia ke unit
Wah, pusing wagang arah. Woi. Aduh, ngecocan deh. Adik. Pahlawan aja. Kok bisa ngabali cat? Lompat ke mana aja? Ajang Jagoan siapa bro? bisa kabar deket ajang. Kemana biasa Ajik? Tadi Ajik? Ajik tadi Ajik? Ajik kalah. Kemana sih? Lebih kacang gitu akan pagar. Jangsang pagar. Karunya. Khawatir. Tapi kan yang saya gitu. Beres kamu, Tarizki. Dek mana haon di akang atuh. Pakai di tempo. Mun urang mah di kolor. Da buta mah jarang di kolor. Buta. Buta mah jarang di kolor. Kenawan Ajik lesion Ajik aing. Kenawan apa naik digebru ya Ajik. Mintarsa Dah. bungan anjeun dek ngalan nyawa kula jeung bangsa kula. Sumohon. Moal henteu meureun lanceuk kaula oge geus jadi korban mararaneh jin-jin di ieu tempat. Rasakeun. Kakang Bima jika narai muawang sulu pamitasan kapenak salira Kakang Bima Dah. moal henteu meureun diroga halaku jurig-jurig nu aya di dieu Santos. pangna teu mulang deui oge rasakeun kulajar. Kang Arjuna Allah pukul naon alah cilaka euy cilaka kunaon aduh Pakainya baktira. kunaon aduh kunaon teh kadeuleu teu sirah aing eueuh cabak katemak goblok Apa? eta geuning aya aya bener ge sirah aing katemak aya oh henteu kitu atuh aya heuh katemak teu eta geuning atuh mun teu keuna teu nyeri henteu nyata keun bae aya teh nyeri mah Penasti kersayang tumampara Jiring senopati ngalaga nagara Iamer Bes kakenaan ku panah pusaka Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana eta urusan
Apung bangsa jin. Semua jongilas we kulan. Arjuna. Ayah Saha. Nah, asaku kabina-bina teuing Arjuna. Di mana anjeun? Ke baka panggih. Di mana anjeun? Panggih jeung hiji wanoja. das. Wayahna tarima kaula teh bakal ngabantu kana kapriyogaan anjeun. Wallah. Mangke Dewi Mintarsa bakal ngancik di hiji istri nyaeta putri Nagara Cempalareja kakasih Dewi Srikandi. Beres. Ya teu naon. Pangnuduhkeun jeung pangbejaakeun lanceuk kaula di mana. Wayahna maju we ka belah wetan terus tadi dinya anjeun bakal mangih hiji kurungan anu diwangun ku wajah perak jeung sajabana tah di jerona teh eta teh lanceuk anjeun. Kang Semar hayu tuturkeun Kang. Oh ya anak aya. Wah di dia Kakang Semar. Oh ya anak saya Naon di tenun? Tuh Kakang. Naonnya kieu melengkung. Naon Kang? Pake ditaen. Luhur. Leur. Bangunan naon nu kieu Pak? Diuk lan anjang diuk yang anjang. Bangunan naon ya teh kan? Diuk diuk. Kaget ku nerakan ningali. Kaget ku nerahan ningali. Arjuna ningali calongcong besi wajah kaget nu taya papadanana di leuweung aya barang anu model kieu kunirahangan dika Kakang Semar iya nun cepot lan dawala abdi utuh salamet sadayana ieu bangunan naon Kang hiduka nun kaula teh narima ganam ramos soratan katinggalan kumaha saurna teh Jabi. lamun hayang panggih jeung lanceuk maneh mah cenah dihareup aya bangunan anu aneh tah di jero eta teh lanceuk maneh Kang kulan ieu teh barang naon duka tina naon bahana naon itu nya euy luk Woi. Telas gitu Kang. mun ngabelan terangkan Oh sebutna ke calong-calong baja atau tuh kaluhur di sadang ngiung-ngiung hiu Kang kali ya. Bisa di rumah. Kuncing tarik. Alun kala salah heureuy manehna nu heureuy manehna nu jeung serikeun Kang kaparangkeun Bima dah nyatana rada eling ebutanana Net tulung Net nah sada swanten tuang raka kan tulung Net Kakang Bima Kakang Godek Net tulung Net
Ieu Rai Arjuna di luar Kang. Wah, Tulung net. Aduh Kang. Tulungan geningan. Eta teh lanceuk kaula. Ayeuna gandeng. Heuh. Kabapak jas. Kos kamaru ke bapak teh. Hidik batur mararan cepat jeung ngoceak. Kawan diperkosa we kaget. Kalau Tuang raka sih bener. Dedeh teuing tulungan Kang. Semar Badranaya nyaketan ieu calongcong. guys, Sampurasun gaib-gaib. Muarek jail ganggu kaniaya kuring mah dek ieu nyokot hak kuring nyata dunungan kuring. Sangkarna Dewa Parusa sangkala enta kala enti kala menta mentigara. Sangkala kala ruatan pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang. tuh gede. Gampang saniat-niate, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing Batara. Wah, Isun aningali bacuci tulang isun salabat taura. Yacu sacukuping bacu saking hurip tulang rasa. bless. Gedong ruket tari rasa pangadat pangacing rasa barabai kemang kastori. Bima jangira tangi. Racun-racun leungit dilebeti tempat. Dah, eta. Waduh, Wah, aing teh geuning di jero, dirongkop aing ieu. Kang, Kakang. Det. Kaula nun kula Arjuna. Rayi ieu jeung saha? Sareng Kakang Semar, sareng Astra Jingga Dawala. Good. Sok sakali deui sia. Sakali deui. Good. Kamu ditita sia mah. nah bagi ngajakeun cenah. Pan ditita. Dititah komo. Det. Kaula nun haling nyegah jauhan. Jauhan. Ieu ku aing geus diburak-barik. Tadi mah aing teh teu eling. Weureu di jero. Luar biasa haling det. Si Tepi no damel. bless. Haling jangjak bahaya Haling. jeung amur rasus ya. Aya kamu rasut. Geus eueuh net. Net. Kakang Godeg. Aduh, cek aing nyika sia. Kaula teh hawatos. Upami teh mah Kakang Godeg leungit anu mawi haling sia. Haling ka mana? Ai. Kalau ngajakeun coba. Daka kaler moal ditarima deui. Ngajak. Haling saja. Bima emut kana Purwa Daksina. Purwa marang wiwitan. Daksina wekasan. Emut wireh anjeunna teh nyaeta katitipan. Leres. Katitipan basa nyata ku Bandung Bandawasa. Doh, Bandung Bandawasa. Tolong. Penastik kersahiyang tumampara. Dah, Ieu calongcong wesi amurasut. Salamet teh. Nuhun Kang. Kunaon ieu teh? Sugi kaya dilebot aing aya nu ngarungkup net. Net. Kaula nun si oreng ieu teh leuweung teh. Nagara ngan katinggalina ku bangsa manusia mah nyaeta leuweung. dah. Luar biasa bangsa Jinungku net.
tapi nodama kaulanun ulah diteraskeun Kang atau suwe margi bilih aya hal-hal anu diharapkeun istri bisa wah aing hirup teu hayang lan salinci luncat mulang mudar tina tali gadang aing janji sabab aing mela anu jadi dulur anu ngabogaan hak jadi raja negara Astina lumatak aing sanggup pikeun ngababat alas amar supaya lanceuk aing jadi raja wah tenan numutkeun wartos tinu kengeng dipersanten leres eta teh politik sang kuning supaya urang teh dihakan ku dedemit-dedemit ieu alas mertani dihakan leres aing teh sieun nah akang teh sieun sabab ieu teh juri gungku di tempat hiji kasieun aing mahal naon sieun jalir janji sieun sulaya tidak carita nyaeta sieun soplok iman soplok takwa kanu kawasan ya lumatak aing dek ngeureuyeuk ayo teruskeun daek tuturkeun henteu balik na ayo woi nyoe dion oh iya penasti kesayang tuh mampara iya sapu jagat beres barang nyeret kabima iya kubima ditahan dadana tarik anu nyeret tanagana tarik anu nahan anu temana beres pancanaka abus kana ti korona ieu sapu jagat wes wah gila ontong sejelumputan sia sapu jagat gila bima sa ulah sapu jagat geus marengan anjeun bas kaula dek sabilulungan jeung wujud anjeun sabab anjeun teh geuning lain jalma saraka wah kapten sanajan jangkung gede simar dada geuning anjeun teh nyumponan kana janji anjeun sanajan ku batur dilicikan tapi hikmahna kaula dek marengan anjeun gara cicingan itu daerah kaula anu ngaran Munggul Pawenang bas mihape patih kaula anu ngaran Tambak Baka tamak jieun ku anjeun patih engke di mana geus anjeun jadi kepala daerah di eta tempat beres gerak sokot sabenerna mah hak anjeun nagara teh ieu teh pek gerak sokot di raja kaula anu ngaran Yudhistira eta teh jalma anu katitipan laras nyaeta baring supage datang jalma anu bararesi hatena hartina budak angon satria anu bisa ngangon dirina anu bisa ngangon hawa nafsuna beres nepi ka yakin manehna jadi manusia anu disebut mulia anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaanana beres ieu teh sabenerna nagara gerak-gerak gerak tuluikeun ku anjeun ieu karajaan entong make jeung hayang nagara Astina semua tina ngaran Astina oge hartina asayetona wallah yakin baka cicing dina lingkungan setan anjeun cacing di Astina dina lingkaran gerak-gerak gerak ngecek ngebur melak tanur gerak mumule ieu nagara amarta anu agraris pinuh rupa-rupa tutuwuhan pek lestarikeun pek mangpaatkeun semohon gerak calukan rakyat-rakyat anu aya di anjeun di negara Astina anu sasatna sapamadegan gerak mumule ieu nagara pikeun kalanceuk anjeun ngaran tetep Yudhistira pake tuh di ditu aya hiji daerah anu ngaranna Madukara sawajajar bumi rotau cicingan sadulur-dulur ku anjeun gerak bawa masyarakat kana jalan keimanan jeung katakwaan cing jadi jalma anu bener-bener jadi jalma sumerah kanu kagungan abdi-abdi sadaya ieu pitempateun anjeun ngabdi ka Gustina sakitu bra gerak bawa lanceuk anjeun jadikeun raja di ieu nagara entong ngukit-ngukit anu geus katukang anu penting ti ayeuna ka hareup bra wilujeng bejuang Pandawa
sadayana kaget ningali ileweng si horeng ieu teh puseur dayeuh anu luar biasa ramena Sumuhun harurung karerang Mas Pecis kemarin cinginten jemanten yakin pandawa hasil tina hese capek susah payah hasil tina kajujuran hasil tina kearifan kebijaksanaan temahna ngabogaan negara anu merdeka tur laluasa ai ditempuh ku jalan sobar sagala rupa oge nya euy Sumuhun boleh ngawujud boleh negara geuning ieu teh euy negara dulu nepi ka agreg alhamdulillah Gusti bakal hindar tina papaseaan lamun kieu carana leres Kang panawa boga amarta astina pon kitu deui Sumuhun nuhun ya Allah ya Robbi yang proses geuningan euy hese capek susah payah teh lan modalna kudu sobar jeung ngeureuyeuh nikreuh perjuangan ulah frustasi teruskeun sagala rupa oge aya ngaran-ngaran hirup jeung cager mah Sumuhun nya leres Kang teu hasil ayeuna tuluykeun isuk teu hasil isuk tuluykeun pageto cenah eta teu hasil wajar da biasa tapi lamun usaha terus eta ngaranna luar biasa yang ulang wilujeng kantun sim kuring bade wangsul salamet anu nongton nu ditongton hatur nuhun anu saageungna mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina sim kuring gailan mahdi